barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng pidangan dongeng ti barayakita.com anu nuju ngreuyeuh judul dongeng Paguron Tepas Sunda yasana Kang Heri Supriyadi. Kumaha mitra kaum dangu? Mangga kamanangna pamenakna diantos ngalangkungan komen gitunya anu diseogikeun ka sadayana wae anu nuju sasarangan wilujeng ngadangukeun pidangan dongeng Paguron Tepas Sunda seri ke-28. Aya naon bapana? Sok arerewas ari taeun teh. Urang tere boga incu. Si Nyai cenah keur kakandungan. Mang Maman hari weus-weus nemongkeun ka bungahna. Bener eta teh Nyai. Tetep indung Nyi Eni siga anu cangcaya. Mohon mak, Nyi Eni imut nemongkeun ka Bagja. Ya Allah, hatur nuhun pisan Gusti. Indungna Nyi Eni teh sirikna sujud syukur awahing pohara bungahna. Rek teu bunga kumaha hari kitu teh mah. Leges lila pamajikan Mang Maman hayangeun memangku incu teh. Sakalian nempo tatanggana anu keur ngeleg jeung incuna oge pajarikeun teh sok kabita. Teh semat aya nama Nyai tong capek teuing barang gawe nya. Keun ku emak perkara seusehan atawa bebersih imah mah. Lamun daek mah pusak-pasak we wungkul. Mohon mak. Paingan asa aneh Nyi. Kakang teh asa sok mineng ngabaudan. Si horeng keur nyira meureun nya. Da duka kunaon atuh Kang? Kamari-kamari mah ningal akang teh bet siga duduk butut. Hapunten we nya Kang. Tema Nyi Eni dibarengan ku nyelkeuteuh. Kabina-bina teuing ka salaki teh Nyai. Untung jang kakak mah sabar. Mang Maman ngagagak siga anu ngeunah pisan. Kabeh jadi saleserian kabunga ka Bagja minuhan hate Mang Maman jeung anu jadi kulawargana. Mitra kaum dangu, maka kawasa Gusti anu parantos nyiptakeun waktu minangka itungan titi mangsa pikeun sagarupa kajadian atau perkara anu lumangsung di satung kebing langit satang karaking jagat. Bo anu keur kajadian anu geus kaliwat pon kitu deui anu rek karanapan. Kabeh teu bisa lepas tina ugeran waktu. Murag nadang daunan bituna gunung-gunung datang na bahla atawa ka Bagja nepi ka rizki. Datang na pati jeung sajabana kabeh aya waktuna. Waktu jadi salah sahiji saksi kana sakur-sakur perkara kakawasaan mantena. Waktu nyaksian sarta nyatet mangsa urang ngalakukeun pagawean anu goreng atawa anu hade. Anu mangpaat atawa anu matak madarat. Mangka moal bisa mungkin atawa ngabohong tina mangsa keur balitungan. Mitra kaum dangu tumali jeung anu ngaranna waktu teu karasa geus ulasan taun lilana kerajaan Kidang Murkala maluruh laratan manusia anu ngiwat pusaka kerajaanana tapi weleh taya hasilna. Geus we ti semet ayeuna mah eureunnan maluruh manusia anu ngiwat pusaka kerajaan urang teh. Tarik sakabeh prajurit pikeun marulang deui ka kerajaan. Satadina ari kaula mah kasieuna. Sieun eta pusaka dicaka ku jalma jahat. Nepi ka ngabalukarkeun bancang pakewu di alam manusia jeung di alam urang. Raja Lius netep kipati anu diuk di antara jajaran abdi dalam kerajaan.
Unjuk sumanga kaulanun. Kipati acong-acongan nyembah. Salian ti eta bejakeun ka anak kaula sangkan mulang heula ka karajaan. Geus sono kaula teh, geus lila teu panggih. Mangga Kangjeng Raja. Tembal Kipati deui. Kipati rutret ka sababaraha urang abdi dalem anu direret pating arungeuk. Sageus nami tan karajana Kipati jeung sababaraha urang abdi dalem rarobah wujud jadi cahaya beureum anu saterusna mah pating blesat ninggalkeun eta karaton. Kipati jeung sababaraha urang abdi dalem karajaan anu keur dina wujud geburna cahaya beureum pating suruwuk muru pilemuran anu jadi padumukan bangsa manusia. Suruwuk blesat. Kipati jeung anu sejenna malencar sangeusna nepi ka hiji tempat anu di eta tempat katembong amparan sababaraha hiji pilemuran. Kipati ngablesat muru lemur Cisastra pikeun nepikeun talatah rajana Kajang Satria. Celeg wujud Kipati robah deui kana wujud aslina sangeusna nepi ka buruan imahna Cililis anu sok dikosongkeun. Aya kapriyogian naon Kipati? Tanya jijirim jajaka anu dedegana sembada sangeusna Kipati aya di hareupeunana. Ampun Raden, abdi teh sejang adugikeun talatah ti Kangjeng Raja. Saurna Raden kedah mulih heula ka karaton. Tembal Kipati ka eta jajaka nu tetela jagat satria anakna Raja Lius anu ngawasa di kerajaan Kidang Murkala. Mangga, sok we Kipati mah mulih ti payun. Abdi bade wawartos heula ka si Pringga. Unjuk sumangga Raden. Buru Nyai blesat Kipati ninggalkeun jagat satria. Ari jagat satria sainitna Kipati teh guragiru mulu ka jero imah. Di jero imah kasampak saurang jajaka gandang anu keur diuk dina bangku hoe yang hareupan dahareun saaya-aya. Dedeg eta jajaka estuning tegep tur kasep kacida. Keritan beungitna anu pakulitan bodas sarta bersih. Mayus pisan jeung buukna anu omak banyu. Atra pisan gagah tur perkasana. Da Pringga, ulang-ulang wae pikiran naon? Jagat satria nepak tak-tak eta jajaka anu teh lian Jang Pringga. Teu. Mane antang kitu atuh. Ku uing dicalukan oge teh nembalan. Jang Pringga ukur nyarengeh. Ga uing teh ditita balik heula ku Kangjeng Rama. Sonoeun siga nama peda geus lila kuring teu balik. Ceuk jagat satria deui. Da eta atuh ku kuring diingetan oge maneh mah embung wae balik. Jang Pringga setengah nyalahkeun. Atuh da betah. Nyajung ayeuna mah balik heula, titip salam ka bapanya. Jagat satria ukur ungeuk. Burinya blesat jagat satria ninggalkeun Jang Pringga. Sainditna jagat satria, Jang Pringga oge gancang miakeun sesa dahareunana. Goloyong ka dapur, ruhak dina hawu urut naheur cai dituruban ku lebu. Kuntung suluhna diobeskeun kana gunukan lebu. Geus kitu mah eos ninggalkeun eta imah sangeusna leuwih ti heula dikunci heula pantona. Terus di mana? Ingat terus bebersih. Dua orang wanuja anu pasang rok di jalan semu garu meulis. Naranya ka Jang Pringga. Mohon, punten ngiri ngalangkung. Cek Jang Pringga beri teweleh rengkuh semua pasang rok jeung sabai. Mitra kaum dangu dua wanuja ukur arungeuk nembongkeun imut pangirut. Gemes kasep. Sopan deui. Resep. Dua wanoja siga anu gergeten pisan sageusna Jang Pringga neruskeun lengkahna. Dua nanalir anu teu bisa nyumputkeun kasukana ka Jang Pringga. Loba anu pasang rok di jalan teh da kayaan lembur Cisastra mangsa kiwari jauh beda jeung lembur Cisastra dina mangsa walasan taun anu geus kaliwat. Wangunan imah anu asana nerenggang acal-acalan ayeuna mah geus kawilang kerep. Teu we ari nepi ka pasedek-sedek mah teu kolo teu budak teu lalaki teu awewe sakur nu pasang rok jeung Jang Pringga teu weleh naranya. Ari Jang Pringga teu weleh nembalan kalayan teu leupas make tata krama. Aa mah teu ngajakan ka Anis. Saurang budak awewe anu umurna karek walasan taun rada jamendud mangsa Jang Pringga nepi ka buruan imah kolotna teh. Pan Anis mah tadi nuju ibak.
tema jangpringa bering usapan sirah eta budak awewe anu ukur jamedu di barenganku ngajeng nyelek segala. Ning geus balik dikaunci deui pantona Cililis ngurunyung ti jero imah. Atos mak si Aaman teh ngajakan ka Anis mak. Budak awewe nyelengkeung deui setengah ngadu ka Cililis. Tete lagi ning eta budak teh budakna Cililis. Adi saindungna jangpringa. Jangpringa jeung Cililis mah ukur pating sarenge. Papa tos molih mak? Tanya jangpringa. Acan keur di jalan keneh paling oge. Tu geura dahar. Laukna dituruban ku aseupan. Sareng Anis mamna a. Ning Anis tangga neuteuk lanceukna. Anis can emam kitu? Atos. Hayong mam deui we. Genut geura mam wae mah. Yoswe bongan tadi tengajakan ke Anis. Mitra kaum dangu jangpringa teu ngomong deui kalau ka jero imah dituturkeun ku Anis. Ari Cililis mah sareng sarenge siga anu kagugu ku kelakuan ning Anis anu pohara abetna ka jangpringa. Mugi disarelehkeun putra-putri abdi teh ya Allah. Gereneng Cililis sanggeusna dua anakna arasup ka jero imah. Geus kitu mah Cililis ngojengkang keburuan ngadon nyaitan daun cau anu dipoe-poekeun dina tangkal kibeling anu jadi pager imahna. Cililis rada kerang-kerung mangsa si kakak anu sia gurung gusu nyampeurkeun ka palebah dirina. Nyi, jangpringa aya? Tanya si kakak semu haheho. Aya, nuju taruang aya pikir saeunaon? Dugi ka asa hariwes-wes kitu. Itu nyi, budak akang duh. Kunaon Jang Iip, Kang? Cililis siga anu leuwas. Teuing kunaon pugu oge, teu eling kekerjetan. Atuh kaparaji, Kang. Sidik geus, ngan teu sanggupeun. Aya naon, Mak? Jangpringa nyaho-nyaho geus ngajanteng dina lawang panto. Itu Jang Iip cenah teu eling, nyaga, tulungan. Omat ye, tulungan. Tulungan kumaha, Mang? Ingga mah teu tiasa. Tong loba omong, buru ka imah Mamang. Si kakak setengah memaksa. Antuk nama kapaksa jangpringa oge nyanggupan pikeun nempo Jang Iip anakna si kakak. Anis mangkewe sareng emak. Si ama diburu-buru ku mang kakak. Ceuk Cililis siga anu ngarti kana kaayaan. Mitra kaum daun yang Anis oge nurut sarua ngartina sanggeus amitan kang kakak jeung jangpringa kalayan rurusuhan ninggalkeun imah Cililis. Sanapina ka imah kang kakak anu tetela ayeuna mah geus misa imah ti mitohana. Kasampak Ceeni keur ingak-inghakan jeung cerikan anakna anu teu eling. Kekerjetan Mang Maman jeung mamajikanna sarua ngagukuk diarupahan ku tatanggana. Punten nyari si heula. Kang Rohiman anu geus aya di dinya geus ngarti mangsa nempo jangpringa jeung jang kakak daratang teh. Nu ngagimbung nyaling rai mere jalan gek jangpringa digigireun budak lalaki anu keur kakerejetan. Ya Allah, kedah kumaha abdi teh da teu tiasa ngalanongan. Mane deui jaga satria malah balik. Gerentos hate jangpringa. Tuning kabaku kabingung da memang cek pangrasana salila ieu sakur-sakur anu calager ku pitulung dirina adi sabenan lama alatan sareat pitulung ti sobat gaibna. Nyatana jagat satria ngan pedah we ari batur mah teu katrempeun. Jadi dianggapna nulungan teh nya jangpringa. Gepleungeun Jang Iip dicaba karasa pisan nyebret pohara panasna. Luk jangpringa tungkul. Masrakeun lahir sareng batin abdi ya Allah. Kesehatan kagungan Gusti atuh panyawat oge ciptaan Gusti. Abdi miharep pisan ya Allah supados ieu murang kalih teh damang deui kalayan pitulung Gusti. Batin jangpringa ngejerit kanu maha kawasa. Reup matana dipereumkeun buri nyai. Dadak sakalaya cahaya bodas jeung hejo anu ngabuleun awak jangpringa. Wer. Dua cahaya kalayan tarik muteran awak jangpringa. Waduh, walah, masya Allah. Anu araya di dinya pating jarenghok nampo eta kajadian. Kabeh mata meh teu ngiceup-ngiceup museur ka jangpringa. Wer. Cahaya anu tadi muteran awak jangpringa. Lalaunan ngalir kana leungeunna anu can leupas nyabak leungeun Jang Iip anu keur kakerejetan. Wer. Dua cahaya tina leungeun jangpringa ngalir sarta ngabuleun awak Jang Iip. Wer. Les.
dua cahaya ngalengit teuing ka mana nya panonjang pringa bentak bareng pisan jeung bentana panonjang Iip. Ma Leungeun jang Iip rangah sarta ceuriknya nyambat indungna. Iip, duh Kasep, anaking. Cieni tiba pereket ngerangkul jadi anakna. Iip, alhamdulillah ya Allah. Mang Maman teu jauh beda jeung pemajikanana nyegruk sarta ngagalentoran jang Iip anu jadi incuna. Nuhun pisan ga dina kayaan rumah Cimata, Mang Kakak ngaguguk ceurik ngarangkul jang pringa. Jang pringa mah teu nemalan malah hulang-hulang siga anu keur aya anu dipikiran. Nya Kasep nya bagirnya bisa ngubaran budak teh. Nya duh, mun jadi minantu teh kacida bagjana kuring mah. Kitu diantara recokna anu keur ngagarimbung di imahna Mang Kakak. Kabeh mata jadi musir ka jang pringa. Ari anu keur pating salegruk bari paungku-ungku mah meh teu dipalire. Ari jang pringa siga anu teu puguh rasa pada maruji kunu keur aya di dinya teh. Guragiru amitan ka Mang Kakak anu saterusna gagancangan ninggalkeun eta imah. Kalayan dianter ku paneuteup-paneuteup warga, paneuteup anu pinuh ku kareueus anu pohara. Mitra kaum dangu ain leuting ain liwir bakdang daunan tatangkalan anu rajeg di pileuweungan. Manuk-manuk rarecet di sarada saware acog-acogan dina dahan siga anu bunga pisan. Mapag handeutan panon poe sanggeus turun hujan. Geleber manuk-manuk laleutik pating geleber siga anu kasienan mangsa dua jirim anu lir keur silih udag jojorelatan gujelang-gajeleng tina dahan nu hiji kana dahan anu sejena. Cileng kalayan celek lir anu hampang pisan eta dua jirim napakeun sukuna sanepina kana beungeut jurang. Atra pisan ayeuna mah eta dua jirim teh anu hiji saurang jajaka anu ngajingjing kelenci anu geus taya nyawaan. Dedegna eta jajaka estuning tegep bookna panjang di papaes bengker lawan kelir beureum. Pangawakanana estuning keker tur jangkung badag sarta mibanda rupa anu pohara Kasepna. Dipasieup ku kumis dina luhureun bibirna. Matak nyerep wanoja-wanoja anu keur meujeunna resep ngageulis. Ari jirim anu hiji deui nyatana saurang wanoja anu pohara geulisna oge. Buuk semu galing, panjang semetonggong. Diriaban ketebak angin kereutan beungeutna ngadaun seureuh anu pakulitanna koneng umyang. Di bapae sekarang leutik dina pipi katuhuna. Nambah nyari sarta beuki manis katempona. Geulis rancunit lain pupulasan pangawakan eta wanoja estuning sampulur. Matak neureuh cidu pikeun lalaki anu geus cukup umur mah. Si jajaka ngareret ka wanoja anu aya di gigireunana dibarengan ku mere isyarat giler matana. Si wanoja anu kur ungeuk siga anu geus surti celeng kalayan meh bareng duanana agara jeleng kana jero jurang curalit dijuralitan sababaraha kali. Sanggeus rek nepi ka dasar jurang celek kalayan siga anu hampang pisan duanana narapakeun sukuna dina lur batu anu rada ngajemprak. Arin, Gani, boro, nini geus lapar. Saurang nini anu taya lian ti nini ati ngajanteng dina bibir guha bari neuteub jajaka jeung wanoja anu tetel geuning jang Gani jeung Arin. Punten ni, rada sesa ayeuna mah milari kelenci teh. Tembal Arin geus robah ayeuna mah tina basana oge. Jadi lemes tur make basa anu pinuh ku tata krama. Nya wajar we, da geus dialaan wae. Ari ngukutna henteu. Arin jeung Gani ukur pating serenge. Buru urus kelencina belum sekalian. Itu sanguna mah geus asak. Nini ati ngadaret ka jang Gani. Mohon ni jangan ungeuk anu saterusna mah ngagedig muru susukan leutik anu teu jauh ti eta guha. Mitra kaum dangu singkatna carita. Harita tiluan Nini Ati Janggani jeung Arin ngariung bala kecerakan. Anu saterusna ngadarongeng dina kayaan anu kacida luginana. Harita sinini ngawanti-wanti ka Arin. Arin,
Nini teh kahidep teh sing loba sabar, ronjatkeun kasabaran hidup. Kapan cek Nini oge kudu bisa ngelehkeun pangaruh pusaka jin anu aya dina diri hidup anu bawana sok barangasan. Ulah nepi ka hidup anu eleh ku eta pusaka, saur hidup teh rajana awak sorangan anu sajian mangan saukur badega anu kudu turut tumut ka rajana. Mohon nih, tapi atuda nya Nini oge ngarti ngan hidup kudu terus diajar nepi ka bisa meruhkeun diri. Perkara meruhkeun batur mah gampang. Nini oge percaya ajen wawasan hidup mah geus pohara luhurna. Buktina kabeh pangawruh Nini oge geus kacangking kabeh ku hidup kalayan gancang. Tapi ari perkara meruhkeun diri mah pohara hesena. Mohon nih hapunten Dupin ini kapungkur teh jawara anu pangsaktina. Ukur duaan anu pangsaktina ditatar urang mah kahiji Ki Dagar anu teng di mana ayana ari ayeuna mah. Nu kadua mah Bah Mista. Nini ati pemuluna ngadadak robah mangsa nyebut ngaran Bah Mista mah. Kunaon ni Neng arin ciga anu terus rasa Nyai Bah Mista teh salaki Nini baheula. Nini jeung Abah teh boga budak lalaki anu ngan ukur hiji-hijina. Bakat kunyaa dina umur nu can pati sawa oge Nini jeung Abah teh geus nurunkeun pangaweruh kanu jadi anak. Mangsa latihan ngagunakeun tanaga jero, Abah teh kaleupasan nepi ka ngabalukarkeun nu jadi anak ngababatang jadi korban. Nini ati eureun heula nyaritana atrapisan ayan anu ngemeng dina kongkolak panona. Ari Neng Arin siga nu teu wani rek nyarita ngarukur milu ngahlas kana perkara anu kudu kalaman ku anakna Nini ati. Ti saprakarita Nini ijid ka salaki teh. Malah kongsi padungdung sagala, tapi si Abah mah teu dinyakeun bangsanya ngahareupan ini teh. Ngarukur balicetan we nyingkahan panarajang. Teras kumaha ni? Neng Arin siga nu banget penasaran. Ku sabab Nini sok ngajak galungan wae antuk nama Abah teh ngejat ninggalkeun Nini ngan sameme ngejat Abah teh kungsi janji yen moal kungsi ngagunakeun deui kasaktenanana nepi ka Nini bisa ngahampura dirina. Sok sanajan ari anu sabenerna mah da lain dihaja da geus bogo Abah oge nyaaheun pisan ka anakna. Dupi ayeuna Nini parantos tiasa ngapunten teh ka Abah nya puguh we geus dihampura mah nyi. Dan Nini oge sadar yen Abah mah teu salah eta mangan saukur kacilakaan. Malah mah hayang panggih ayeuna mah da masih kene salaki can pepegatan nganya eta teuing di mana ayana teuing hirup kene teuing geus tinggal ngaranna. Nepi kadinya Nini ati geus teu bisa nahan cimatana anu merebei masihan pipi. Apa Nini mah tiasa ninggatina dampal panangan? Teu bisa ari ka Abah jeung ka Ki Dagar mah nyi. Sabab bogaeun panutupna pangaweruhna leuwih jauh aya di saluhureun Nini. Sabarnya nih, saresna mah Arin oge sok nalangsa ayeuna mah. Sok emut Arin teh saha anu parantos ngalahirkeun Arin. Kantos terang teh pun bapa we wungkul kitu oge geuning teu panjang yuswana. Neng Arin ayeuna mah beungeut taroba siga anu nalangsa. Rin, tetep Nini ati lir anu rek nembus hate wanoja anu keur aya di hareupeunana. Neng Arin ukur malik neuteub. Sangeusna ku Nini ditempo ari sabenerna mah anu ngaranna Babah Dekok mah lain bapa hidup. Maksud Nini, Neng Arin rada curinghak. kolot hidup mah araya kene jarak jag belejag kene. Ari kitu saha sepuh Arin teh ni ku Nini moal dibejakeun ari sahasana mah. Keun we nuturkeun galur nasib nu sakuduna. Pikeun saayeunaeun mah anu penting mah hidup nyaho yen hidup teh henteu nu ngelis masih kena boga indung jeung bapa. Upami kitu mah ayeuna kene Arin pamit saja milarian sepuh Arin ni. Tah eta maksud Nini mah. Sangkan hidup daek liar. Kapanan ari teu kitu mah hidup teh jadi ngotok ngowo wae di leuweung.
Kan weda ayeuna mah supamana pasangrok jeung bangsa jin oge hidup geus bisa nyang hareupanana. Geus mangsana ayeuna mah pikeun hidup neangan pikahareupeun. Tapi nanging naon ni? Tapi tong gurung gusuh. Urang hitung heula waktuna anu hade pikeun miang. Geus waktuna mah kunini ge dibejaan. Tong ni tos asak Arin tekebat nyarita nasabab kaburu ngurunjung janggani anu wawa dahareun. Ini ati masih ganu api-api tenempo kana rengkak paripolana janggani salila ieu teh. Anu banget perhatian ka Neng Arin. Neng Arin siga anu hare-hare sikepna sawajarna wae. Siga keur mangsa dirina jeung Gandi keur latih keneh. Mitra kaum dangu tunah heula lakon Neng Arin jeung Nini Ati katut janggani. Urang samper heula kaayaan di pileuweungan anu baheula jadi panganyerekan Ki Dagar anu sakaligus kungsi jadi tempat guguruna Jangpringga si Kaka jeung 3 baladna. Kaayaan di eta tempat anu baheula mah kungsi di ngaranan paguron Tepasunda pohara ti iseunana jauh beda jeung mangsa walasan taun anu katukang. Mangsa kericingan ku Ki Dagar jeung murid-muridna. Sok sanajan kitu tapi ari buranana mah ketempona lalening. Wangunan imana oge masih keneh waweg sarta resik. Taya kokotor anu teu kapiara siga aya anu ngurus tur dicicingan. Di buruan imah gigireun gunukan taneuh anu ditumpangan ku batu-batu sagede-gede peureub. Seorang lelaki geus rada umuran anteng nyabutan juku sarta miceunan dang daunan anu ngabalaan eta gunukan taneuh anu mangrupa kuburan. Tetela eta lalaki teh lian ti Yuheni anu geus lila pisah jeung balad-baladna anu kungsi jadi anak buahna Neng Arin. Kuring mah teu nyaho saha-sahana anjeun hampura salaya oge geus kumawani nyicingan imah urut anjeun. Ceuk si Yuheni kitu nate bari melesihan lukut dina tetenger makam. Tetela geuning Yuheni teh geus lumayan lila nyicingan imah urut Ki Dagar. Sanggeus makam bersih si Yuheni namprakeun dampaleungeunna semut tangga kunyem-kunyem dina kaayaan meureumkeun matana. Keur ngadoa tayohna mah sanggeus rengseng ngadoa jung Yuheni cengkat ret tanggah ka langit sarta nitanan ponon poe. Ungut-ungutan sakedeung anu saterusna mah cengkat sarta kebat muru tampian. Sanapina katampian bebersih ngumbah taneuh anu ngotoran leungeunna jeung sukuna geus kitu mah kalayan atrat mersihan kokotor batin ku jalan wudu. Sarengsena wudu kebat muru ka jero imah anu saterusna asup ka hiji rohangan kamar cong ngadegeun salat 4 rakaat. Ya Allah, da abdi mah teu bisa babacaan wudu atawa salatna oge. Rek tatanya ka saha, rek nanyakeun ka urang lembur sieun malah disiksa. Da rumasa geus loba teuing nyieun dosa. Ngan ari abdi mah percaya ari Gusti mah wijaksana. Atra pisan kana langsaan dina beungeut si Yuheni. Kuluprak peti leutik anu aya di jero kamar dumadakan hirup sorangan. Si Yuheni pohara reuwaseunana kasieun kaheran jeung kamarasaran pagaliwota dina dirina. Jurigna nahaon ari sia? Aing mah milu cicing di dieu ge ngan saukur milu ngiuhan. Moal ngaganggu barang-barang urut boga imah. Malah mah ku aing dipanguruskeun dibersihan imah jeung makamna oge. Ceuk si Yuheni kitu nate ari kasieun mah teu bisa disumputkeun tina paroman beungeutna. Kuluprak peti teu reuneureung ku kuluprakan bray. Tutup peti muka ku sorangan geus kitu mah peti teh cicing teu ku kuluprakan deui. Ari si Yuheni sakedapan mah nganukur melohok red kana eusi peti. Atra pisan aya sabaraha kitab anu patumpuk-tumpuk. Antara sieun panasaran semu asa-asa si Yuheni ngaleset ngadeuketan eta peti. Mitra kaum dangu cag paguron Tepasunda seri ka 28 urang cekapkeun dugi ka dieu insyaallah dina sejen waktos urang teraskeun deui ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com